Bismillahirrahmanirrahim. Kewajiban kedua sabada di mandian adusan teh si mayit teh lajeng wajib eta mayit dibungkus. Dina kaepiat kafan, dina kaepiat ngabungkus mayit sami aya dua saperti dina kaepiat gusli, kaepiat ngarusan. Aya aqallul kafan, aya akmalul kafan. Ari aqallul kafan maksudna batas minimal anu cukup ngagugurkeun kewajiban urang dina mungkus eta mayit. Jadi sakumaha minimalna urang mungkus mayit sehingga gugur tah kewajiban yen eta mayit geus dibungkus ku urang. Saur di dieu namatan heula aqallul kafan ari pang saeutikna ngabungkus mayit saubun eta teh salembar pakaian, salembar kain yang umuhu anu bisa ngawalatraan eta kain kana badan mayit. Jadi cek bahasa urang mah minimalna ngabungkus mayit mah bungkus we eta mayit teh ku kain salembar anu eta si kain teh bisa nutupan seluruh badan mayit. Tah lamun dilaksanakeun kitu atos cukup gugur. Jadi maksud daripada ieu matan teh aqallul kafani alwajibi alaina fi'lu pang seutikna ngabungkus mayit anu wajib ka urang ngalaksanakeunana teh bin nisbat li hakil mayit eta dihubungkeun kana hak mayit, hak mayit, hak manehna. Hak eta mayit anu jadi kewajiban urang nyaeta saubun ya ummu dibungkus eta mayit teh ku kain nu bisa nyurambahan bisa nutupan seluruh badana mayit. Terus eta kain teh diambilna ti mana? Mimma tina jenis kain yahillu lahu lubsuhu anu halal ka eta mayit nganggo eta kain pi hayatihi baheula keur waktu hirupna. Jadi kain anu sah dianggo kafan teh nyaeta jenis kain atau jenis pakaian anu halal dipake keur waktu hirup. Aya kitu kain anu teu halal dipake keur waktu hirup, aya lamun lalaki keur waktu hirup teh haram make kain sutra murni atawa anu lolobana tina sutra bahanna. Panalaki teh haram keur waktu hirup make kain sutra. Nah, maka teu cukup mayit lalaki dibungkus ku kain sutra. Lamun aya keneh salian ti sutra maksudna. Eta maksud mimma yahilu lubsuhu. Jadi ari ya ummuhu mah ukuran kainna aja. Jadi ukuran kainna teh minimal anu bisa nutupan sakujur tubuhna mayit. Lamun mimma yahilu lahu eta dek nerangkeun jenis kain anu dianggona. Sehingga ningali kana had aqal nya, ningali kana had aqal mah teu disyaratkeun kudu khusus warna bodas, kudu khusus misalna kain anu sok diparantikeun gitu dipake kain kapan henteu teu kudu khusus kitu. Hatta paribasana lamun teh mah samping di naon sebutna teh dibelah gitu teh. Aya samping sarung dibelah. Kemudian nalika dipake mungkus teh mahi keur nutupan seluruh badan eta mayit cukup. Gugur gitu kewajiban ngabungkus eta mayit. Nu penting jenis kainna nu halal dipake ku manehna baheula keur waktu hirup. Nah, saubun ya ummuhu ieu teh dihubungkeunana kana hak mayit. Jadi dina palebah ngabungkus badan mayit teh aya hak mayit. Jadi hak mayit teh anu teu bisa digugurkeun ku ahli waris maupun ku jelema-jelema anu bogeun pihutang ti ieu mayit. Tegasna mah kieu sanajan dicarek ku ahli waris, dicarek ku jelema-jelema nu bogeun pihutang ti ieu mayit, tah ieu teh tetep teu gugur. Seperti surahna teh kieu, lamun cek anu boga pihutang atawa cek ahli waris teh cenah keun bae turubanana sakitu we bungkusna mayit teh sesana mah rek dijual dipake mayar hutang.
atawa sesana mah rek diasupkeun jadi tirka atau tong digugu eta teh. Sabab ditutupan sekujur tubuh eta adalah hakna mayit. Jadi moal aya nu bisa ngagugurkeun kana ieu hak lintang ti pribadi si mayit. Kumaha lamun dihubungkeunana kana hakullah atas diri eta mayit. Sakumaha anu kudu ditutupan badan mayit lamun dihubungkeun kana hak Allah. Amma bin nisbati li hakillah, adapun ari aqallul kafan lamun dinisbatkeun kana hakullah atas badan ieu mayit mah cukup pasatirul aurah. Cukup we kain anu sakira bakal nutupan kana auratna mayit. Anu ieu teh al muhtalifah dzukurah wa unasah nu tentu ieu teh bakal beda-beda ningali kana sifat lalaki jeung awena mayit. La rikon wa huriyatan, lain ningali kana sifat merdeka atau abidna lah yang tadi ditingali eta mah ningali kana sifat jenis kelamin we. Lamun mayitna lalaki berarti hakullah anu wajib ditutupan badan mayit ningali kana hakullah teh adalah mabaina surah wa rukbah. Lamun awewe nya wayah eta mah jamiul badan masih wajah wal kafain bareng gitu. Tah eta kumaha cara nyelesaikeunana? Cara nyelesaikeun ieu dua hak teh. Cara memahaminya orang kieu. Lamun tutup aurat eta teh hakullah. Hartina moal bisa digugurkeun ku sararea sanajan ku pribadi mayit. Nah kumaha digugurkeun ku pribadi mayit teh? Kawas lamun aya mayit wasiat, urang lamun maot, urang mah geus we tong dibungkus. Cukup we urang mah dipasangan cawetkeun bae. Ieu teh gugu tong wasiatna. Entong. Kumaha atuh nyelesaikeunana? Minimal bungkus area auratna, tutupan area auratna. Dan nutupan area aurat mah eta hakullah. Tuluy tadi naik kana hakul mayit. Lamun hakul mayit mah tadi teh kan ditutupan seluruh tubuh berarti saleuwihun tina aurat. Maka ieu mah bakal bisa gugur ku wasiatna mayit. Lamun aya mayit wasiat kieu, urang lamun ke maot cukup we urang mah bungkus teh sapasna aurat we. Sesa tina nutupan aurat lamun aya kain pek we eta mah jadikeun tirkah atawa tamahkeun keur buyar-bayar ceuk manehna teh. Kumaha tah? Maka di dieu palil mayit isqatu mazada ala satiril amrah inda Ibnu Hajar. Mangka kusabab hakullah mah hanya tutup aurat salian ti area aurat mah eta hak mayit. Jadi meunang mayit ngagugurkeun nutupan saleuwihna tina batas aurat ku cara wasiat baheulana menurut Ibnu Hajar. Jadi menurut Ibnu Hajar lamun aya mayit wasiat kitu gugu. Tapi wa khalafahur Ramli, tapi Ibnu Hajar di Sulayaan ku Syekh Muhammad Ramli, Syekh Muhammad Ramli mah teu sepakat. Maksudna kumaha? Sanajan memang eta hak mayit mazada ala satril aurah teh hak mayit, tapi tetap lamun terjadi aya mayit wasiat kawas kitu tong digugu wasiat. Tong digugu wasiat. Sabab ngagugurkeun kana hak henteu jadi kewajiban gitu. Harusnya saperti kieu jelema lamun hak dibere gaji 1000 ceuk manehna teh bae we urang mah 500 we. Tak ieu teh anu erek mere ka manehanana anu rek nunaikeun hakna. Pilihan aya dua, erek digugu cukup mere 500 da berarti geus ngaibro 500 na atau mun urang mah karunya heueuh maneh ngomong kitu urang mah nyaho kabutuh maneh keun bae najan cik maneh cukup 500 oge tah we 1000. Jadi ari Ibnu Hajar meningali kana sisi da eta mah digugurkeun ku sorangan hak manehna dilepaskeun ku sorangan diibro ya geus nu hariru cukup we laksanakeun hakullah. Nyata satirul aurah lamun salian ti eta mah da hak si mayit keun bae we da dilepaskeun ku manehna berarti laksanakeun wasiatna tong dibungkus kecuali hanya area auratna unggul. Jadi qauluhu aqallul kapan dinamakan eta teh bin nisbati li hakil mayit. Deui teh rek nyaritakeun
hak nama mayit. Jadi hak nama mayit anu jadi kewajiban urang nu hadiru nu moal bisa digugurkeun ku ahli waris maupun ku guroma nyaeta saubun ya bungkus eta mayit ku pakaian atau ku kain anu bakal bisa nutupan sekujur tubuhna eta mayit. Adapun jenis kainna anu ma yahillu lahu lubsuhu fi hayati, jenis kain anu keur waktu hirupna halal dipake ku eta si mayit. Salajengna dina masalah ngabungkus mayit teh aya deui hak guroma, hak jelema-jelema nu boga pihutang ti eta mayit. Mana ari hak guroma? Hak guroma mah saleuwihun hak mayit. Lamun tadi hak mayit adalah satiru jami'il badan, satu lembar kain anu nutupan seluruh badan, maka lapisan kedua jeung lapisan katilu eta adalah hakul guroma. Engke dihubungkeun kana akmal ge. Apakah ieu mayit teh meunang teu dibungkus dengan tingkah nu leuwih sempurna? Saleuwihun teh saubun ya umuhu, ta ieu mah ditangguhkeun. Lamun mayitna bogeun hutang ka batur, maka nu boga pihutang bogeun hak ti mayit. Sehingga bisa digugurkeun tah. Awas kieu surahna teh. Ketika rek dibungkus eta mayit, ngomong jelema-jelema boga pihutang. Si ieu teh bogeun hutang ka abdi. Wayahna we supaya beuki hampang aya keur mayar, wayahna entong 2 lapis, apalagi 3 entong wayahna. Cukup we salapis bungkusna teh. Adapun lapisan kadua jeung sasesana jual we tambahkeun atawa kadiekeun we urang pake motong hutangna. Kumaha tah? Laksanakeun. Artinya geus mayit teh tunaikeun dibungkus hanya dengan 1 lembar saja. Laksanakeun hakna we. Jadi lapisan kedua, lapisan katilu eta adalah hakul guroma, bisa digugurkeun. Ngan lamun ku guroma nya henteu dituntut mah artinya memperbolehkeun. Kumaha ieu teh? Wios upami di langkungan tina salamar mungkus mayit teh mangkaning secara informasi gaduhun pihutang ka salira. Asa wios mangga sok we sapurati. Nah, misalna ceuk saran boga hutang. Gampil we eta mah keneh kumaha engkin lah. Urang baradanten deui tah maka eta boleh si mayit dibungkus lebih dari 1 lembar. 2, 3 eta 2 lembar, 3 lembar eta hakna guroma. Jadi keputusanana aya di tangan guroma. Bisa digugurkeun oge diluluskeun kumaha guroma. Kumaha di hakna ahli waris? Lamun hak ahli waris mah nyaeta saleuwihun tina 3 lembar. Lamun mayit engke dibungkus leuwih ti 3 lembar, mangka eta nunggu kana persetujuan ahli waris karena eta hak ahli waris. Sehingga walil warasa almanu min ziyadah ala salasa. Wenang ahli waris nyegah ngabungkus mayit leuwih ti 3 lembar. Tapi laminha, tapi henteu wenang ahli waris nyegah tina 3 lembar. Jadi kieu surahna. Lamun aya mayit bogeun pihutang kabatur jaba aya ahli waris, maka nu boga pihutang mah wenang nyarek lapisan kadua jeung katilu sanajan ahli waris nentang. Geus. Ngan lamun ieu mayit diluluskeun lapisan kadua katiluna teh kudu boga hutang atau sama sakali teu boga hutang, maka ahli waris teu meunang nyarek. Misalnya cek ahli waris teh, entos we cenah ieu bapak teh bungkusna 2 lamar we, lamaran nu katilu masih boeh teh urang tambahkeun we jadi tirkah. Tah teu meunang tah teu meunang diguguk. Dan nepi ka 3 lemar mah eta mah hanya guroma anu bisa ngagugurkeunana. Jelema-jelema nu bogeun pihutang ti mayit. Warosah mah teu meunang ngagugurkeun. Ngan lamun teh mah geus beres dibungkus ku 3 lemar, kemudian rek ditambahan deui, maka ieu mah keputusan kumaha ahli waris. Lamun cek ahli waris nya cenah ieu teh tamihan we janten 5 lembar misalnya kalayon engke praktekna di hadeup. Praktekna engke. Tah mangka boleh ngan lamun aya ahli waris anu nyarek tah ieu laksanakeun panyarekna. Jadi ringkasna dina ngabungkus mayit teh aya 4 anu bogeun hak. Kahiji aya hakullah nyaeta satirul aurah. Kadua hakul mayit,
nyaeta satiru jami'il badan. Katilu hakul gurama nyaeta asani wasalis. Kaopat hakul warosah nyaeta ziyadah minas salasa. Ingat anu bisa ngagugurkeun sesuai nu bogan hakna. Sahibul hakna nu bisa ngagugurkeun. Penyempurna dina nalika nyaritakeun had aqal. Tadi tos terang urang had aqalna mayit teh had aqalna mungkus mayit teh tutupan si mayit ku kaen anu halal dipake keur waktu hirup. Batas nutupanana seluruh tubuhna. Ngan wayah rumus satru ra'sil muhrim. Ngan lamun kalaresan anu maotna teh jelema anu nuju ihram. Anu maotna teh jelema anu nuju ihram, baik ihram umroh ataupun ihram haji. Maka ketika manehna maot encan tahallul dina status keur ihram keneh maot. Dina cara mungkusna lamun nu maotna lalaki haram dituruban sirahna. Jadi nuruban teh kur samat beheung we. Sabab keur waktu hirupna ge haram sirahna dituruban. Haram sirahna dituruban. Pan ari jelema keur ihram lamun lalaki haram make tutup sirah. Lah nalika eta si jalmi nuju ihram maot, eta teh status ihramna teu putus. Sehingga engke cek keterangan nalika dibaas dihudangkeun di alam kubur teh manehanana seolah-olah keur ihram we lah baik we gitu. Matak nalika mungkusna oge eta teu kenging kepalana ditutupan. Kenging dibungkus kepalana. Biarkeun terbuka. Sakumaha keur waktu hirup we mehna keur ihram. Terus lamun anu maotna teh jemaah istri misalnya istri keur ihram maot, mangka nalika mungkusna wa wajhul muhrimah haram nutupan raraina eta si mayit. Si mayit anu ihram teh lamun perempuan. Jadi lamun aya jemaah perempuan ihram maot, encan tahallul can beres, nalika mungkusna haram dituruban raraina, ai kepalana biasa. Sabab tadi teh berlandaskeun nalika ieu si mayit dibaas dihudangkeun, engke bakal dina kaayaan keur ihram we kawas keur hirup. Sadengkeun paharaman ka awewe nu keur ihram teh nutupan rarai. Nalika maot oge, nalika dibungkus raraina tong dituruban. Eta wungkul batasan namanya. Sakitulah batasan dina mungkus mayit. Had aqalna kos kitu. Lamun dilaksanakeun ku urang dina waktu mungkus mayit dengan proses nu bieu mangka cukup eta teh. Cukup ku sakitu. Salajengna kumaha lamun mungkus mayit teh hayang ngagunakeun cara nu langkung sempurna. Engke dibagi mayitna. Aya mayit lalaki, aya mayit awewe tah had akmalna teh beda antara mungkus mayit lalaki, mayit awewe. Lamun dina had akal mah tadi sarua had akal mah rek mayit awewe rek mayit lalaki cukup saubun yaum muhu. Ngan lamun mayit lalaki mayit awewe nalika rek dibungkus dengan teknik akmal mangka ieu bakal beda. Kumaha lamun kanggo pamegat mungkin dinamatan wa akmaluhu lirrajul salasu lafaid. Allah. Sementara sakitu.